Di mana sampeunakeun si ganu gablog? Ini sia asanya pirakeun ka aing reng meuk yuk. Tuh kok itu loba tanggal sampeuna. Heeh. Maok yuk. Hayu. Geus aman ieu mah. Heus. Geus aman ieu mah. Heus. Itu teh siga si Hilmi jeung si Ajuar di kebun Haji Udin karena raonnya. Aya Haji Udin nu bogana. Kabur ulah teh euy. Dipikir-pikir mah yang jajan hararese. Digawe teu bisa. Usaha teu boga. Kudu kumaha nya aing? Kudu kumaha nya aing? Itu teh siga si Hilmi kenapeun kalapa siga keur bingung karena naonnya. Samperkeun ku uing. Kunaon maneh siga nu bingung? Oh, ieu teh bararing lalieur. Bingung kunaon Hilmi? Lalieur itu yang jajan teu boga duit. Sarua urang ge lalieur teu boga duit. Kudu kumaha nya atuh urang ayeuna? Kudu kumaha nya atuh urang ayeuna? Aha, aku punya ide. Urang ngajual sampo yuk ayeuna mah ka Mang Udin. Di mana sampeunakeun si ganu gablog? Ini sia asanya pirakeun ka aing reng meuk yuk. Meuk di mana bisa aya nu nyarekan? Moal aya nu nyarekan da ayeuna mah geus burit, geus baralik. Hayu atuh di mana kebona? Tuturkeun uing, hayu we di mana we? Tuh kok itu loba tanggal sampeuna? Heeh. Maok yuk. Hayu. Kira-kira urang telepon heula bisa ya batur? Geus aman ieu mah. Heus. Itu teh siga si Hilmi jeung si Ajuar di kebun Haji Udin karena raonnya. Si garek marok sampo barudak teh. Bejakeun geurek Haji Udin. Ieu teh geus burit, batur kudu baliknya. Kok itu juga Haji Udin aya kene can balik. Samperkeun ah. Haji. Itu teh ciga si Argan gogoroan. Haji. Haji, kebun sampoan nu maok. Saha nu maok nggak digablog ku aing? Ya pe urang teu boga ditu urang arintip. Heeh, ya patuh urang gablogan init. Tuji nu marokna. Ya patuh urang camporkeun urang kabugan. Hoi, ulah marok. Aya Haji Udin nu bogana. Kabur ulah teh euy. Betet kagok. Heuh, ieu mah anjing kudu kabur. Heuh, ya purang lompat. Ya buru. Orang
Rep. Dipikir-pikir mah yang jajan itu bisa. Yang jajan ada rese. Lain tuh bisa, yang digawe tuh bisa apa? Jadi 2, 3. Langsung tuh kalau ngahulang maneh mah. Sok kan. Mana sih kan nubarai? Ulah belum ka dieu nya itu tuh melongna ka si Ajwar. Tadi. Mak, kudu kumanya urang ayeuna. Sok. Kumate. Sok kudu kumaha atuhnya. Sok. Orang ngajual sapu we. Lu ayeuna mah ke Mang Udin. Ya sapu, sampo gitu. Sok. Sok. Di mana sampeun nukos boga? Boga. Di mana siapa lagi kos boga gitu. Sok. Ieu teh geus burit. Ieu teh batu. Lah melong ka dieu.